kencang. Lagi. Carmila. Wow, wow, Carmila. Cek. Aduh. Cing deui repna yang ngiluan atuh lah. Main gitar dulu. Wah gitar atuh udah bisa urang ge. Sok, hah? Dina naon? Dari awal nggak? Dina kanu naon? Gitar aja, Be. Ya, sok. Ku kenal dari awal. Tarep. Mana nggak nyanyinya? Ku kenal di kau lalu jatuh cinta bagai pertama. Dan ku cumbu di kau penuh kasih mesra bagai cerita. Kau berulang tahun ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu ku tahu usiamu baru 11. Sing tarik. Oh, oh, Carmila. Oh, oh, Carmila. Aku duga kau malah cintaku. Penuh kasih bagai orang dewasa. Usia muda tak nampak padamu. Di kau yang terakhir. Di kau yang terakhir. Oh, oh, Carmila. Ngeus atuh ngeus ah. Panjang-panjang teuing mah teh. Kan Babe yang minta. Panjang teuing makanya nyahoan goreng na mah teh. Oh bener, Be. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, sampurasun. Aduh. Di mana itu? Kuningan, Be. Lain, nyaho orangnya kuningan. Si Buntu. Cibat. Cibuntu. Cibuntunya. Cibuntu. Waduh, ieu teh ti mana hungkul? Cing, cung heula sanu teu ngartos bahasa Sunda. Oh itu tuh hiji. Aya? Oh, aya Be. Aya nu teu ngartos? Lebok sia. Kumaha? Mau nanya apa? Oh iya, enggak cuma nanya aja. Oh. Jadi saya lamun bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia Kenapa, Be? suka apa tuh? Apa? Pak Gojod. Pak Kujut gitu dah. Saya juga dari Lemur. Jadi hampura, mohon maaf kalau saya kecaletotnya. Ya. Ngerti? Ya, ya. Kudu gede hampura jelema mah. Tah. Alah, ke. Ieu nu hadir ieu. Ya. DSO Cirebon 20 Tarang Karunya. Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna. Tarang Karunya. Cing heula tuh. Be. Mengkilap gitu. Cing heula we teh. Cirebon. Kelah tuh we teh. Babe sih jadi kita konsentrasi pecah. 65 orang dari DSO Cirebon. Cirebon. 20 Karang Taruna. Wah. DSO Dermayon. Indramayu. Woi. Indramayu. Dermayu 95 orang. Ndi wong Dermayon? Wah, blesak samara. Hah? Apa itu? Artinya blesak. Iya, wong blesak ning patrol bae ke mah. Oh, iya. Golek tiungluk lah. Nggak ada. Ora. Nggak ada sekarang. Iya, wis bagian bae lah. DSO Subang 67 orang. Subang. Wah, benar euy. DSO Purwakarta 50 Karang Taruna 112 orang. Wah loba Purwakarta Benar euy. Karunya kanyahoan tar arulina teh euy. Liwat kieu gitu. Jadi aya
4 DSO ini semua pejuang-pejuang lingkungan yang selama ini menjalankan program lingkungan ya, jalan bersih. Bener ya teh. Bener, tapi saya tambah kadon serius buat pejuang lingkungan saya tambah teh. Jadi untu itu. Oh nyeri. Mana nu mana? Nyata. Saya tambah ti Guangzhou be. Ti DSO mana? Oh, Di Mayu. barang. Jadi barang. Parak karo kita. Ya wes. Ya. Aduh. Nah mana? Bisaan babe mah bahasanya banyak. Bisaan inung urang depan orang Indramayu. Atuh. Asli Dermayon geuning pamayahan kae. Apa nek? Wis mangan durung. Ya wis, ya. Weteng ae kakebak kan. Engko bae buangnya di mek-mek kok meletek dewe kan. Iya, ieu teh jarum coklatnya. Coklat kita Fun Camp Jalan Bersih. Anjir. Tapi nu teh jarum coklatna mana ieu teh? Mana? Aya teu? Ada. Hah? Tabel. Aya. Biar semangat atuh. Nah. Jadi Mana? Oh. Aduh, terima kasih banyak ini. Semua buat saya. Aduh, nuhun. Aduh, punya wudhu. Punya wudhu. Kamu siapa namanya? Citra? Citra, be. Alah, inget paragi ngagelang. Bukan. Bukan itu, bukan. Citra? Citranya Citra Bengkoang atau naon? Bukan hand body. Oh. Bukan hand body. Malam ini tugas di sini. Ya udah, kamu kembali lagi tugas ya. Ya, nanti pulang mah diantelin sama AA. Aduh, jadi manja. Lain diantelin. Oh, diantelin. Aduh, siapa? Hey. Zaman baheula mah ulin. Ya. Ke tempat hiburan da orang kota. Oh, gaul. Diskotip. Kotik. Nah. Sok aya awewe teh adik-adik. Oh, ya adik-adik. Wah. Nungguan taksi. Eish. Langsung we sampeurkeun. Tuh. Dek, mau diantelin entot? Entong. Diantelin entong. Dianterin entong. Oh, tenang atuh lah emosi. Diantelin entong. Asa eueuh piliheun cenah ieu mah. Aduh. Tah, saya jauh-jauh dari Bandung. Ya. Aya Depi Aldipa teh milu. Ikut. Mau nyuguhan Moal eleh, urang ge mawa lah. Cik, ieu si ieu mah kudu dibere kroto grab bijil. Aya ieu suguhan heula. Jahe euy. Tah, malam ini kita akan ngobrol bersama para senior ya. Sama beliau juga para pejuang juga yang selalu komitmen di dalam perjuangannya. Maka dari itu kita kalau sudah komit terhadap lingkungan khususnya, kita kan sekarang sudah tahu dampaknya. Kamari karek nya saya punya pengetahuan baru mengenai gempa bumi. Itu juga salah satu dampaknya karena kita tidak mempersiapkan, atau kurang mengenal lingkungan kita sehingga terjadi banyaknya korban. Tapi pada saat kita sudah mengenal lingkungannya paling tidak yang di sekitar kita tahu cara bagaimana untuk mengevakuasi diri, menyelamatkan diri. Benar tuh? Lamun aya gempa kudu kumaha, cing. Tah. Nah gitu. Iya, kepala unggul, Be. Oh, kepala. Pan ieu ke kepala tuh. Sing kue bokong semok sa Indonesia cow. Devi Aldiva. Pias. Aduh. Siap pias. Hanjakal euy, lain muhrimna euy. Aduh. Kamu naik apa ke sini? Hah? Naik bus? Naik bus. Aduh. Naon bal saya teh? Surah-suri. Geus rumah tangga, urang mah geus rumah tangga. Gogoda pisan.
Iya teh di Kuningan. Kuningan. Biasana mah aya papandu kudu nama. Can Penak aya pasti ya Pasarip aya. Desa wisata Aya ini, Kang Topan tadi. Kang Topan ya. Ada ini tuh desa wisata katanya, Ben. Oh iya teh desa wisata. Ya. Nah, khusus buat teman-teman malam ini yang di mana tadi teh? Purwakarta, Purwakarta, Subang, Indramayu. Indramayu, Cirebon. Cirebon, nya Cirebon oge nya. Ari Kuningana aya teu? Hah? Artinya lebih banyak Itu orang, tuh. hah? Itu. Oh iya. Warga. Berarti lebih banyak orang yang kurang mengenal tempat ini. Nah, pada saat kita datang ke sebuah tempat, tentunya kita harus mengenalkan diri kita dulu. Ya. Kita coba mensinergikan diri kita dengan atmosfer yang ada di sekitar kita. Sehingga apa tuh selaras. Selaras. Salah satunya ulah kiih di mana wae. Bener tuh? Ya. Bisi urang teh kan sok aya geura. Aya ya. Bang. Aya nu kiih. Ya. Culang cilung. Eta mah langsung kurubuk euy. Uish. Kurang weh. Nya heueuh da aya nu keur sare di kieu Oh. Kudu tingali. Tingali. Si aya nu sare nu. Iya. Nah, terus kita juga harus tahu tentang nilai-nilai filosofi dari pohon. Iya. Pohon eta maneh kudu nyaho. Lamun tangkal hareupna nu mana? Ai orang lingkungan mah kudu nyaho. Iya. Urang mah teu nyaho nu mana hareupna, tapi tukangna pasti bau hangseur. Benar. Pan Sok dikihan. abdi bade ngiring ka pangkara cenah. Ah nya pasti di tukangeun tangkal si eta. Jadi hareupna mah teu nyaho ngan tukangna. Bau hangsir. Pasti apa bau hangsir. Kamu tahu lumut? Apa itu? Naon luput euy? Lumut ya lumut. Teu bahasa Indonesiana naon? Lumut. Lumut. Oh lumut. Lukut. Iya. Tah, lamun aya tangkal ya nya. Terus aya lukut ngedaplok. Pasti panon poe ti ditu. Nah. Da lukut mah nonggongan panon poe. Tah. Tah, kudu nyaho maneh teh. Iya. 12 tahun atuh urang teh. Jadi naon? Astagfirullahaladzim. Ya jadi apa? Jadi lumut. Teu kabayang enggak jawab eta urang. Anjing Cing atuh ya teh keur acaranya atuh Sih kan luas. Jeung kasar jeung unyang anjing jorangnya sih mah. Di tengah ieu teh. Ini tuh dengerin, ieu teh Iya. calon-calon pemimpin bangsa. Weh. Kan saya, nah. Saya sudah ngomong beberapa kali kan, Apa be? Karang Taruna. Tah. Itu ada nilai-nilai filosofi yang di dalam bahasa-bahasa nasional yang mengadopsi dari dasar katanya itu adalah bahasa daerah. Ya. Banyak bahasa daerah yang nantinya diadopsi oleh bahasa nasional karena tidak ada padanannya. Contoh be. Contoh ngabuburit. Kamu mau ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Papua, kalau menunggu waktu adan pasti ngabuburit. Iya. Itu dari bahasa daerah karena tidak ada padanan kata lainnya. Sok maneh ulin ke mana-mana. Boro-boro eta tina bahasa Sunda tah, dipakai sama orang Indonesia juga. Orang Indonesianya bahasa Indonesia. Dan masih banyak lagi yang diambil dari Bahasa daerah. bahasa daerah. Kamu tahu nggak ayom? Ayom. Ayam. Eh, lembaga pengayom masyarakat. Kalau pengayom berarti asal katanya ayom. Ayom. Naon cing ayom? Chicken. Ayam lagu. Siapa? Karena kotok we ajig teh. Ayom mah gelar menak, cep ayom. Eh, Ayom itu ada teduh, Teduh. pelindung. Oh. Kan cek orang wetan mah adem ayem. Oh. Ayem teh asal katana teh ada teh ayom. Ayom. Nah, itu juga dipakai oleh bahasa Serapan bahasa. serapan bahasa namanya gitu. Nah, maka dari itu Karang Taruna ieu bahasa naon? Pasti bahasa baheula. Ya. Di dalam nilai filosofinya itu karang itu ada 3 arti. Satu karang anu dina pipi, karang. Ya, betul. Anu kedua karang batu, batu karang. Yang ketiga karang itu adalah mencipta. Hieun, ngarang.
Ya, Karang tuh ayat itu. Taruna itu adalah sekolah calon pemimpin. Para pemimpin yang sedang ditempa. Maka dari itu Karang Taruna adalah tempat menciptakannya seorang pemimpin. Tuh, me apa? Demi Allah tanya. Iya, udah percaya. Jadi ini makanya lain nggak gede-gedekeun. Memang mereka ini semuanya pasti salah satu di antara kita nanti di depan akan ada yang menjadi pemimpin. Amin. Kudu didoakan. Beberapa pemimpin-pemimpin kita kalau kita lihat backgroundnya pasti baheulana pernah jadi Karang Taruna. Iya. Sekarang dengan adanya komunitas istilahnya ya, komunitas menjamur di mana-mana, kunaon, kudunyian komunitas da geus aya Karang Taruna. Anu jelas-jelas dia terlegitimasi secara hukum oleh pemerintah bahwa ini adalah organisasi kepemudaan di tingkat daerah gitu. Nah maka dari itu menurut saya Karang Taruna dengan segala macam programnya ini ke depan harus bisa mengimbangi lagi komunitas-komunitas yang bermunculan agar mereka tertarik tong nyieun deui nu karitu atuh di dieu geus aya wadahna. Tah, iya. Tapi bisa lah. Ayeuna oge da ieu teh baroga komunitas masing-masing ya. Gabung di aya tadi saya ketemu yang komunitas pencinta lakbeut ning mana tadi? Di mana? Aya tadi. Oh, nu buukna koneng tadi asa ningali. Aya nu konar geuning pangbangorna di terminal si eta mah. Nah. Aya nu tukang useup jadi dia jo. Si Epi ngaranna teh si Epi. Bisa. Aduh, kalanya ieu teh saya ini lagi Goh-goy. goy-goynya. Jahe ya. Tah. Untuk malam ini saya ingatkan lagi sekali lagi nanti ada 2 orang tokoh yang akan mendampingi kita. Kita akan pelajari kata-kata bijaknya karena mereka ini tentunya sudah makan asam garam yang jauh di atas kita. Jerok lah banyak. Jaro edun ieu mah. Kadua ieu mah sepuh hungkul, sepuh yang dimaksud bukan umur, tapi di dalam pengalamannya, di dalam segala rupina. Dan kebetulan mereka ini asli orang sini juga. Maka kita akan berdiskusi, berbincang-bincang nilai-nilai positif apa yang sudah dibangun oleh kakak-kakak kita ini, bapak-bapak kita ini yang bisa kita nanti bawa menjadi bekal di Karang Taruna di depan. Tos on. Atos. Mun. Tuh, aya nu harewos di dieu mah. Tuh, Otak maneh geus abdas can. Atos, kan bieu bekok. Ya. Pokoknya ulah ka mana di dia bebas, nanti kita bisa tanya jawab oge langsungnya. Lamun aya lagu erek joget, erek moal. Lagu naon? Sia mah gorowok arekna tarik ditanya lagu naon yuk kitu sia mah. Lagu naon Sambalado? Lagu Hareudang pasukan perang. Hareudang. Pasukan perang nyanyi. Apal teh lagu Hareudang? Henteu kakaranya ngadekeun ngareudang. Anjing. Kan nggak boleh kasar ngomongnya. Amun aing reuah sok kasar. Hareudang. Hareudang. Saha teh nu nyanyina? Pasukan perang. Lu teh nyahoon hareudang mah buka baju we. Pasukan perang si Ekek. Opatan. Papatong koneng. Papatong koneng mah teu temong deui. Iya benar. Si rek halodo tau. Pokoknya ke urang jogetnya babarengan. Siap. Ulah ka mamanangan 5 menit ya bari nyiapkeun bapak-bapak bintang tamu urangnya wong ieu. Oke? Musyrik. Sini belum ini dengerin ini. Kan biar Siamat teu latihan koplok teh. Latihan, biar laguna salah dia hayang Karmila deui. Aing ka cek si eta aing heula. Mending gara lut heula we atuh mah. Aing mah. Mencari pagi, beri salam lagi. Jok-jokin, suara burungku sambut, hari berganti. Apa? Don't worry. Lanjutkan. Hidup ini
Aing mah Udahan. kela ieu. Saya rek ieu heula. Aya nu rek mental lagu teu di dieu. Sok. Hah? Pas kodek. Kosewan kumaha? Kecewa. anjing. Kecewa. Mun kecewa mah mending curhat pas tahajud. Ulah nyanyi, ulah nyanyi. Ulah nyanyi, keur kecewa mah mending zikir. Keur kecewa. Bisa dua pilihan, bisa jikir, bisa kagantung maneh. Entong mending nu zikir. Oh nya. Nu zikir. Sok we nu. Lagu Rolling Stone we nu gampang requestna gitu. Henteu ya aya nu mental lagu. Isuk. Hah? Panas dalam tah. Panas dalam. Lagu si Pidi tah. Si Ayah. Lagu si Pidi tah. Lain ayah mah The Mercies. Eta mah nu beda. Ayah dengarna ada lain. Deui sia mah bener nyaho. Aduh ayo. Sok hayang lagu naon? Dangdut. Tah anjing. Titip. Anjing. Begadang euy. tah. Beh. Gitaris kesangan ya. Langsung pias. Cinta hitam, titip cinta. Lilin putih. Tah, sok. Bebegig hejo naon euy sia mah asa warna. Begadang. 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 Tina B. Begadang teh aya dua, begadang hiji atau begadang dua? Begadang dua mah apa artinya malam minggu, benar? Tapi begadang hiji. Begadang hiji mah begadang jangan begadang. Karena apa? Kalau terlalu banyak begadang, eta. Begadang. Jangan begadang. Tadi nu sok surupkeun sarana sing nyurup atuh. Begadang. Kalau tiada artinya. Engke anjing yang asup. Ulah ayeuna beak lagu ayeuna. Tong make anjing. Iya kan menta request heula. Habis. Ya, do sama dengan beg. Begadang. Gitu. Guys, nyurup sarana? Nyurup. Oke, geus 5 menit kan? Oke lah. Sok, tabeh. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Asal ada perlunya. Naon? Terlalu banyak begadang. Kapucat kalen adalah berkurang. Asik. Kalau sering kena angin malam, segala penyakit Akan mudah datang. Carilah Itu sayangi badan setiap malam. begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang. Babe nah liriknya gitu. Heeh. Kuma. Kumaha? Biar kuma. Itu anjing ah. Kumaha? Tah. Naon ieu deui? Eta teh Loh. kiku mana? Kakinya hilang. Anjing. Erek ge awewe atuh nganderkeun nu kieu teh kehet. Saha eta? Teu apa? Cordelia. Sri Mulat pisan. Goblok pieu leungit sah sukuna bieu beh. Hiji. Duh aing sok loba nu ngaganggu euy. Babe. Geus abdas encan maneh. Aduh, babe teu ngaruat sih tadi. Aing mah. Tah, ayeuna seperti janji sayanya kita tah hirup ge ulah heureuy wae euy. Iya. Kalau aya benerna kali-kali mah urang teh atuh. Tah, ieu nya kahiji bintang tamu urang-urang ieu wengi ieu. Nama nu kahiji Abah Amang Kurat. Wes. Tina namina ge ieu pasti angkatan 40-an ieu mah. Sepuh pasti.
TTL. Aduh. Naon tetel? Teman tapi lanyet. Lain. Tempat tanggal lahir. Oh, tempat tanggal lahir. Abong sepuh lanyet. Jalan Kuningan, lahir di Kuningan ya. Tah. 8 Agustus 1945. Tuh, bayangkeun. Bener babe apa? Batur sibuk, kemerdekaan ieu sibuk ngajuru. Bener. Bener. Ya berarti kita harus menghargai Iya, perjuangan sok. Kacida hesena, rumah sakitna, Iya. paraji namun ieu nya. Iya betul Waduh, susah. iya pasti. Pengalaman. Ayeuna anjeunna kasepuhan Desa Cibuntu. Kade yeuh. Pernah menjadi kepala desa sejak tahun 79 sampai 87. 10 tahun. Dilanjut deh 85 sampai 2003. Tuh. Wos. 2 kali kepala desa sekian puluh tahun berarti orang ini sangat dipercaya oleh masyarakat. Betul. Atau biasa dipanggil dengan Thomas, tokoh masyarakat. Oh iya, ya Mas. Atau Freddy, preman didinya. Iya. Kumaha teh. Dulunya beliau ini aktivis KAPI. Jadi zaman baheula mah aya KAPI eta teh nya nu hiji Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, nu hiji KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Beliau ini di situ. Jadi berjuang, ikut berjuangnya. Tah, eta nu kahiji Abah Mangkurat. Nu kadua aya Abah Otoy. Aduh. Tempat tanggal lahirna Cirea. Woi. Di mana eta? Rea. Nah, Di mana eta mah? Mana-mana. Daerah Hanap gitu. Apal. Pengalaman praktisi seni dan pemelihara budaya. Tuh. Khususnya seni calung. Wah, iya resep ya. Kedua, pelatih seni degung dan calung di sekolah-sekolah dan karang taruna di desa-desa. iya iya iya. Aktivis seni budaya Desa Wisata Cibuntu. Tuh, daerah dia. Warlock. Warlock. Warga Lokal. Weh. Lokomotif. Thomas. Wardi warga dia. Iya bener. Mangga dihaturanan Abah Mangkurat sareng Abah Otoy. Dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes, Pak. Mau satu tip dari orang tua? Tah, Mau. Keindahan adalah urusan seni. tah, Kebaikan adalah urusan etika. tah, Kebenaran adalah urusan agama. tah. Bagaimana yang mudah-mudah memadukan kebenaran dan kebaikan agar menjadi indah dirasakan. Itu Eta eusina harmoni teh ya, teh. Aduh, damang bah. Alhamdulillah. Aduh. Meni iya iya. Ya mana ribet kieu. Sami abi ge ieu teh ti tadi kieu deui kieu deui. Jeung kumis pabeulit atuh da akang mah painten. Bah damang ieu teh. Tuju Alhamdulillah. kalaresan we di dieu nya. Mohon. Da memang urang dieu. Kurang dia. Tah ieu teh adi-adi urang sadaya, Mohon. anak-anak si Abah Anak keneh. incu. Anak Anak incu incu juga. si Abah. Bade hoyong ieu lah urang teh ngadongeng di dieu. Mohon. Aduh, ayeuna mah kasibukan we heula bah, naon bah? Kasih bukan. Kek Yusua sakieu nya keneh. Nyesek. Alhamdulillah ieu tah. Babe aya dongeng teh ningan. Naon? Nu di Eskimo teh nu panjang umur. Wah, Kumaha tah? aya dongeng abdi mah di Eskimo wah. Yuswana bah, punten dupe abah sabaraha Yuswa? 75. 75 ayeuna. Harita aya sepuh, aya hiji daerah di Eskimo karena dinginnya di ditu diwawancara ku CNN. Kunaon cenah? Maneh umur sabaraha 125. Olah, Wes. kunaon panjang umur? Soalna urang teu ngarokok, cek maneh. Teu ngarokok manehna teh. 125 tahun. Keur diwawancara kieu di jero imah aya nu batuk. Loh, eta saya nu batuk. Eta mah aki urang, si eta mah sok udud. Ah, lebih kolot sih Leuwih eta panjang. urang. Jadi udud mah lain masalah umur. Umur mah aya nu gaduna. Tah eta wah aduh. Kalau saya gini. Tah gimana, Bah? Saya tidak pernah mengikat diri kepada sesuatu. Saya tidak pernah menyalahkan makanan, menyalahkan minuman. Minuman. Tapi Dokter melarang pun kalau saya merasa cocok, saya minum. Saya makan.
Alhamdulillah. Walaupun saya bertentangan yang dokter. Iya, itu biasa. Saya kalau berobat ngantongin rokok di sini. Oh, Biar dokter boleh. dokter mah pasti si Abah teh harusnya berhenti merokok. Nah, Pasti gitu nya dokter. Pasti, semua dokter begitu. Pasti, benar. Tapi saya tidak mengikat diri dengan sesuatu. Kadang-kadang sok jadi korban si rokok ini teh, Bah. Di batuk ya, Oh, batuk. Bapak, bagusnya Bapak berhenti merokok. Oh, saya tidak merokok. Mungkin Ayeuna. di ruangan Bapak ada yang suka perokok. Tidak, di ruangan saya tidak ada perokok. Tapi pernah lihat bungkus rokok kan? Har itu. Tahu dari Iya, pertanyaan iya, si betul. dokter teh. Iya. Anggar we kana udud nyalahkeun teh. Nyalahkeun, iya. Gering naon wae ge gitu. Tapi berarti Abah mah kayang kana keyakinan dirina. oh ya. Lamun cek Abah kieu, kieu we kan. Kieu. Ieu jadi contoh teh ye. Sing boga pamadegan anu lempeng cenah cek sepuh mah gitu tah. Ieu contona 75 Yuswana masih kene gadah gidig ka ditu ka dieu, masih aktif kene dugi ayeuna dipercanten 2 kali ti payun janten kapungkur mun ti payun gitu tah. Tah ieu picontohin urang sarereanya. Tah uih deui Bah, ayeuna kana kasibukan teh naon we? Apa aja yang dilakukan nih? Henteu nganggur. Henteu nganggur. Sabab nu digawe sanes fisik. Tapi hate. Ngawaskeun anak incu, ngawaskeun batur salembur, nu ngumbara di mana bae. Abah mau puntang da tedaan. Keberkahan kasalamatan. Jadi sanes fisik, tapi tetap didamel. Saya bergerak dalam diam. Eta eusina eta, bergerak dalam diam. Bergerak dalam. Benar tah. Apa saja di dalam bergerak dalam diam yang dimaksud Abah? Saya selalu merenung, menghafal kesalahan dan kelemahan diri saya. Tapakur teh apa inten? Tapi di luar itu saya selalu bersyukur dan berterima kasih kepada sesama, kepada alam dan lingkungan yang mendukung hidup saya. Eta. Lingkungan. Eta ya. kade ya, aya lingkungan deui ieu nya. Apalagi teman-teman tadi sudah disebut sebagai pejuang lingkungan, tah ieu contona anu teras dugi ka Yuswana sakieu masih keneh nya yakin kepada pendukung kehidupan kita yaitu semesta tentunya. Iya. Tah ayeuna kieu Bah. Kinten-kinten naon bentena zaman-zaman kapungkur si Abah nuju anom lah gitunya. Jeung barudak ayeuna. Tangtos zaman mah benten. Tapi naon anu leungit kinten-kinten. Perubahan itu tata nilai. Tata nilai. Tata nilai. Orang zaman dulu bukan menilai orang dengan kekayaan, bukan dengan status sosial. Bukan Tapi materi kalau juga percaya itu karena figurnya memang layak dipercaya. ya. Kalau sekarang itu sudah bergeser dan saya bukan menyalahkan. Mohon. Karena itu adalah perkembangan zaman. Eta. Nah, ini ada satu nilai yang kita bisa dapat. Perubahan ini bukan berarti baik, buruk, jelek atau tidak bukan. Bukan. Tapi orang kudu bisa ngigelan zaman ayeuna panginten gitu. Iya. Tapi pada saat kita menghargai seseorang, itu jangan juga kita terbuai karena tadilah sok si Abah mah materina atau napi segala rupina. Tapi dari perilaku itu akan lebih ada nilainya dibandingkan hal-hal yang tadi. Nah mungkin zaman sekarang orang lebih melihat nilai-nilai materi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti orang-orang yang begitu. Mudah-mudahan. Ari gaya mah zaman memangga lah robih mah teu naon gitu. Tambahannya Tah. begini. Tidak semua nilai yang lama bernilai negatif, Negatif, tidak semua yang baru bernilai positif. positif. Jadi sistem nilai yang harus kita ini, tata nilai. Ya, Tidak semua yang lama negatif, tapi belum tentu semua yang baru itu positif. positif. Baik. Biasa we beng, biasa ungkut-ungkutan gitu. Biasa we, biasa. Insya Allah. Lain euy. Kela ieu rek hayang ditanya ya momen calung ya keula. Tah ayeuna bahoto ya tulah. Tadi neme urang terangnya kegiatan si Abah, beliau ini bekerja di dalam diam itu ya. Itu nilai yang saya dapat yang saya terjemahkan barusan dari sekian cerita yang panjangnya. Engke urang guar deui Bah. Tah ayeuna bahoto Mangga ya. apa teh? Bisa bari ngarokok ieu teh. Biasa, Nah. biasa. Nu ulah mah macul, kuarti ieu panggung Bah. Lain sanes tanda ya. Jarum coklat teh. Bisa. Jarum coklat bener siapa? Bah, naon ari si Abah sadi dinten naon ya? Kenapa itu? Cing.
Sare. Ah, Iya, iya. iya. Beda, beda. Iya dalam diam teh. Dalam diam. Dalam diam. Iya. Pikerek. Sami sareng kasepuhan. Sami sareng kasepuhan. Bekerja dalam diam. Nah, bekerja dalam sare gitu. Dalam. Iya beda ya. Beda. Beda zaman, soalnya beda zaman. Mungkin lebih jero beh ieu nya. Cing. Di Nusarena teh. Naon nu di pidamel nuju bobo teh? Ngimpen gitu atau napi kumaha? Ah, lainnya lain sare dokon lah. Kieu nu bener mah. Tah. Ari di kasabatna teh geuninga aki ka dieu mah nya. Ari mah abah, Mun mah aki. Aki otoy. Padahal mau umur ieu 75, Akan ari aki mah 57. balik. 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 Gitu. Peda geus ompong. Bentena. Abah mau betul. Oh, ari abah mah teu. Abah mau betul. Tapi teu naon da zaman ayeuna ge motor mah tos teu ngarange gigi. Tah, Otomatik gitu. sadaya. Itu Teu sawi, banget metik gitu. Metik. Matak mahal gitu. Nmax mahal gitu nya. Aduh ampun. Open bell namanya. Tah ku penben. Iya teh kamari Kumaha? aya carita dina masalah Aya untuk ku ompong. Iya ku masalah untuk aya dongeng. Aya carita. Tah. Lewat ke mall, apal mall? Wah insyaallah. Insyaallah deh. Insyaallah. Keur liwat teh ditanya aya gadis di tukang teh. Gadis. Om, Apal gadis di mana laki? Aduh. om, ka dieu teh. Aduh. Si Aki padahal biasana sok dipanggil teh Aki. Aki. Om. Anu ngarieup teh suga teh moal diteruskeun. Oh. Ompong cenah gitu. Ah. Goblok anjing. Goblok teh. Ompong. Tak awewe. Terus kumaha eta teh terus dibagudat kieu. Ah, geus Kan we. terus diringkit. Tapi ari Abah mah kieu. Kumaha? Ari aki manfaatna ka bina-bina. Mangpaatna ka bina-bina. Duka alam ayeuna ari kapungkur kan sepeda motor, mobil nganggo aki. Mun teu aya aki pan teu hirup. Ah, Laras euy. Jadi lain Aki motor abah atuh. mohon maksana mah. Pokona aki. Maknana kitu Oh, aki. nyaan ieu ge. Gitu. Dupi ye kina kedah dicas henteu nu ieu masih. Masih kena 12 volt. Nah, 12 volt teh jeung kieu sagala. Naon aya kieu? Aya tak kedah metakeun. Aya 12 voltan kieu. Nguseup. Tah, naon ieu teh tadi dongengna di Cibuntu teh, Aki teh. Di Cibuntu teh dina masalah seni ari Aki mah. Seni tadi kasebatkeun calung ning di dieu. Calung aya, angklung aya, Angklung. komplit di Cibuntu mah. Reogna aya, Reog keseniannya kesenian. sadaya. Mun dina angklung, dina calung. sinden aya tuh sinden. Dina aya. Insyaallah. Apal wae si Aki mah. Aya nomerna ya. Insyaallah. Sanes eta teh dina hajat atau napi dina naon eta teh Ari pami aya di acara ageung. Cibuntu teh kaleresan desa wisata. Di mana aya tamu anu kunjungan ke wisata ka desa Cibuntu disuguhi ku kesenian-kesenian daerah. Penyambutan. Penyambutan Oh. kaitannya. Mun Eta teh khusus ku orang-orang Cibuntu. mohon. Malah Karang Tarunana oge aya di Terlibat, ya? terlibat. Eta tos aya nilai ekonomisna oge Kang Aya. ayanya. Alhamdulillah. Eueuh duitan mah sangheuk kaki. Benar. Jujur. Tah eta tah jujur ieu mah. Sanes ieu mah bade Abah bade Aki ieu ngeunaan daerah. Mohon. Abdi teh ti handap keneh tadi teh jug. Cek abdi teh. Nah aya caringin badag ieu di dieu. Ieu teh cicirena naon juga kenca situs anu itu. Ieu teh aya tempat naon ieu teh cek abdi teh gitu. Tah ieu hoyong naros ka urang dieu. Mohon. Ari saleresna wilayah ieu teh kumaha dongeng kapungkurna teh ieu teh. Cing kumaha? Kieu nya. Mun. Ini mengerti bahasa Sunda semua enggak? Kartos cenah. Artos. Jadi Sudah zaman- we mah Mohon. kajen dengartieun ge. Zaman kapungkur aya jalmi di perbatasan daerah Bogor Banten. Bogor Banten. Ari olah kanuragan mah tos cukup. Tapi olah batin mencari jati diri asal usul manehna penasaran. Di papatahan ku subuhna Gera lempang mapag panon poe geranangan gunung gede keur carem anu ieu teh Ciremay
ari carem teh fana, hapus, lebur diri. Oke? Oke. Kapendak ka dia ngajodoh sareng nu ti Palimanan. Di Palimanan. Oh, di dia jadi menekung tapakur samadi duka naon namina zaman kapungkur di lembur ieu. Di lembur ieu teh. Mohon. Dugi ka seueur patilasana maksudna. Ieu nu neolitik. Ari nu megalitik aya di dia manu 3000 tahunan satecan Masehi. Aya di dieu. Aya, mau ieu mau dicarioskeun nu neolitik yang 1300 tahunan sebelum Masehi. Tangga damel situs-situs dina bentuk anatomi tubuh aya hulu daya, aya bujal daya, aya birit daya. Sareng nu sanes-sanesna. Mohon. Aya buyeuk kahuripan sareng cai kahuripanana. Di waktos nami Cibuntu secara geografis benar. Cibuntu adanya di ujung. Tadi ku Pak Budayawan parantos disaurkeun. Setara letterlek juga benar. Cibuntu berarti buntu di ujung. Tapi secara filosofi Cibuntu punya makna tersendiri. Ci itu aci ning embun kang saestu. Saripatinya tetes air yang nyata. Bisa dipahami? Nah, kelanjutannya. Ini semua tahu tentang biologi dan nama. Ada yang bisa lahir tanpa tetes air? Ada kelahiran tanpa tetes air? Tidak ada. Dari teori mengenai alam metafisika, pertama alam ini adalah dukan, kabut, ya. Lalu terjadi kondensasi, pengembunan. Itu fluibar massa namanya. Jadi embun. Lalu proses berikutnya ada kristalisasi. Ya, ada butiran-butiran seperti pasir. Lalu kemudian ada jirim. Jirim itu ada benda tapi belum berbentuk. Ya. Setelah itu meningkat, ada jisim. Jadi ada benda mengambil ruang maksudnya, juga ada bentuk. Lalu tercipta cakrawala dan tata surya. Adanya bumi, langit, matahari, bulan, bintang-bintang. Mereka berkelompok. Dari planet-planet berkelompok. Galaksi berkelompok menjadi kluster. Kemudian ada proses adhesi, kohesi. Perpaduan, persenyawaan, dan penolakan. Lalu muncul liberation, zat hidup, ya, yang disebut hayat. Setelah berut hayat, jisim, muncul protoplasma. Yang pertama muncul lumut. Tadi dia malukut, dia mah Bandung malukutnya, dia mah lumut. Jadi leres pamipanon poe ti wetan da eta gitu. Itu karena sudah ada hayat. Hayat itu satu jauhar yang tidak mengambil tempat. Nah, ini meningkat. Kemudian ada yang namanya hewani atau fauna. Ya. Betul serius. Was urang. Ieu teh kernyaan ngerejung. Tah ieu ai calung masuk. Ulah serius. Pan ieu nuju ngadangukeun heula. Ieu naon ieu mani rewet kieu atuh. Nah, terasna di fauna itu ada bedanya. Kalau ini baru ada hayat. tah. Lalu fauna ada binatang satu sel. Sekarang masih ada sel tunggal. Sel tunggal, amuba ya namanya. Nah, lalu berkembang menjadi sel banyak. Dan kemudian bentuknya itu menjadi pertama itu hidup di air, kemudian ada yang di air dan di darat, amfibi, ada yang di darat saja, sampai ada yang bisa terbang. Nah, terus kajantenan eta nu nembe didongengkeun terdokumentasi dina artefak nu aya di dieu. Terdokumentasi. Ada bukunya. Ya. Itu judulnya teori mengintai alam metafisika. Digabungkan sareng alam ini diciptakan dalam 6 masa. Paralel. 6 masa sama. Nah, lalu nanti
hewani itu muncul hewan yang sudah mampu menyimpan pengalaman. Hewan yang mampu berpikir. Nah, kemudian disebut orang. Belum manusia. Orang. Masih orang. Sedikit. Semua manusia adalah orang. Tapi belum tentu semua orang adalah manusia. Oke? Oke. Jadi si Abah nuju ngadongengkeun proses tina eueuh dugi ka ayana, painten gitu Mohon. dina samesta ieu teh ye. Jadi intinya begini, dukan, kabut kan belum bisa digenggam, tapi embun sudah bisa digenggam. Makanya leluhur Cibuntu mengambil nama desanya dari yang mulai bisa digenggam, yaitu embun. Acining embun kang saestu, saripatinya tetes air yang nyata, itu bibit dari semua. Saestuna tetes air yang nyata. Yang nyata. Tah ya artina. Bisa diterima? Hari iya. Tah. Beh, hari dikinten teh Cibuntu teh tina usus buntu ari. Wah hain. Mah ieu mah. Tina usus buntu. Jadi saestuna. Tah aya hiji pertarosan aya lemur anu misah di juru geuning naon lemur kambing naon. Mohon. Tah eta teh kunaon eta dongengna cing. Eta alasan kapungkur, alasan kesehatan. Kumargi Daya kambing pan tadi nama di pelemburan, di kebon, Di di cangkat pemukiman. rompok, di naon. Pemukiman. Nah, dengan alasan kesehatan masyarakat dikumpulkan, Kumpulkeun. di parinan arahan. Ya. Demi kesehatan kandang kambing dikumpulkan di tanah pengangonan. Oh, tanah penganggoman. Jadi teu kedah nyewa, teu kedah meser tos. Sok we di dinya Mohon, diangge. sok. Oh, gitu dongengna. Ditempatkan aya tadi disebutna kampung kambing. Kampung kambing ya. Kampung kambing eta teh aya piket aya sagala rupi. Piket? Pilih teu tangtos teh mohon. Aya TV aya naon di Mohon. kanggo nu pariket. Eta. Kayak ieu teh moal disuguhan kumaha teh? Ieu teh tamu, kumaha tamu agung. Aing mah sok. Idolanya Jawa Timur, sing duwe bokong semok sa Indonesia cow. Devi Aldiva, Devi Aldiva. Iya nu ngageroan om teh meureun. Si Aki langsung nanggung Iya, si Aki. Ki. Terima kasih, Nen. Ki. Ya. Dah, Itu Atuh ieu Bapak mana caina aya? 57 karek. kulan Cai teu saya. cai. Mohon. Ieu Oh, nyanong. iya. Pilih, Aduh, pilih, hatur Tasa. nuhun. Mohon. Mangga ieu sok bade dileuet heula nyesep Mohon. mangga. Tak uih deui ye. Kange hiji naonnya hiji program lah atanapi hiji anu saena kedah dijalankeun ku urang panumut abah we ieu mah dina pangalamanna. Da panginten cara ngokolakeun lingkungan marurang kalih ayeuna teh benten panginten jeung kapungkur. Benten teh ari numutkeun sakaol lah gitunya. Dina tata kelola atanapi dina tata kelola lingkungan teh aya tata nilai tadi nu disebat. Tah, katawisna marurang kalih ayeuna kirang dina nilaina panginten. Kirang. Tah nilai naon ieu teh nu dimaksad ieu teh, Bah? Kesadaran. Kesadaran membangun. Iya Kesadaran. lingkungannya. Ayeuna terlena dalam menikmati. Terlena menikmati hasil karya leluhur mereka atau orang tua mereka. Nah, mereka mah cuma melanjutkan ya. Ya, artinya menikmati. Menikmati. Tapi berpikir untuk ke depan bukan salah, belum. Tapi ingat, yang muda-muda, Ya. bahasa yang bisa dibaca semua orang adalah bahasa contoh. Contoh. Jadi kunyarios bae mah hese, kudu tapi kedah dicontohan. contoh. Tak seperti tadi jalan bersih, pada teh pada nyontohan. Tah, hebat eta. berarti karang taruna. Kerja nyata bahen, kerja Oh. nyata. Aya oge nu kerja nyatunya. Kerja nyata terus nyatu gitu. Ya, aneh tapi nyatu. Ini opo aneh tapi nyatu. Eta mah. Tah, upami kalebetna mah panginten cek lagi bahasa nama filosofi atanapi
falsafahna dulur-dulur orang nu di Cibuntu teh naon bah nu dicepeng Ya. keneh lah pageuh gitu. Ini terpaksa ceritanya cerita falsafah hidup leluhur lagi Mun, ya. mun. Bahasa asli, istilah aslinya falsafah leluhur Cibuntu itu mungal, Munggang, mangil, munguk. munggang manggil mungung. Mungal itu gunung, mangil itu laut, munguk matahari. Ini yang muda-muda pasti Gunung, paham. matahari. Gunung itu fungsinya mengalirkan air, Ayo. pepohonan tumbuh di atasnya, bentuk buah dan lain sebagainya. Di bawahnya juga kandungan pasir batu sampai batu mulia. Jeung eusina. Itu gunung. Buat siapa? Bukan untuk gunung, tapi untuk makhluk yang ada di atasnya, untuk makhluk yang ada di sekitarnya. Bukan untuk gunung itu sendiri. Itu gunung. Nah, sekarang laut. Ada yang mungkin ngobrol dengan yang lagi sakit, alergi, ngelihat yang kotor nggak mau, tapi laut nggak pandang bersih atau kotor. Bangkai sekalipun masuk semua ke laut, nggak pernah menolak. Nah sekarang nelayan, apa dia pernah menabur ikan? Mengambil tiap hari, menjadi hidup orang banyak, kehidupan orang banyak. Nah, ada mungkin tidak suka siput, tapi siapa yang tidak suka sari garam? Sari garam. Garam itu kan saripatenya lah, itu laut. Bukan untuknya, tapi untuk makhluk yang hidup di sekitarnya. Itu laut. Nah sekarang matahari. Siapa yang paling tepat waktu, tepat rute, hanya matahari. Adik boleh, insya Allah saya mau pulang besok. Tapi untuk matahari, yakin besok pagi jam 6 terbit ya. Ini bukan mendahului Tuhan, tapi hukum alam sudah seperti itu. Sistemnya gitu. Dan dia tetap dari timur ke barat dengan waktu yang tetap. Sudah terang menerangi. Nah, intinya bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri dan tidak bisa sendiri. Tapi hidup itu untuk berbagi. Makanya ke Cibuntu ini adik-adik Karang Taruna semua pembimbing, pembina itu rezeki buat orang Cibuntu. Sekarang jangan diterjemahkan secara letterlock. Rezeki bukan berarti adik-adik harus memberi sesuatu kepada kami, bukan. Tapi bisa bertemu, bisa bersilaturahmi itu sudah rezeki. Memperpanjang umur, menambah kesehatan. Yang tidak kenal menjadi kenal. Mungkin saja ada di sini bisa ngobrol dengan orang mana lalu membangun satu rencana, usaha dan lain sebagainya. Itu hikmah dari tamu. Cibuntu membangun diri karena merasa ke Cibuntu sering ada tamu. Itu rezeki buat Cibuntu. Jadi yakini bahwa hidup tidak bisa sendiri dengan sesama, tumbuhan, nabati, hewani, dan semua unsur yang ada di alam ini mendukung dan saling mendukung. Simbiose, mutualisme. Oke? Oke. Eta. Cingki, kumaki eta cek siapa neme? Ulangi. Tadi aya batu, aya pasir, aya batu mulia. Ari batu mulia mah lain dihandap, bah. Namu, wan pandela bet aku. Sanes dihandap. Ari batu Mana? mulia mah, ari batu mulia mah dina hayam. Oh, gitu. Mulia. Nah, Ki, cing ngadongeng, lamun aya tamu ya ka dieu. Nu disebat nyambut teh kesenianna siga naon eta teh? disambut ari Ya. tamu teh tamu kedah ditata kedah dijamu. Maka disambut ku tataan. Eta ku upacara adat penjemputan. Upacara adat. Aya lengserna, aya pagar ayuna, aya pagar bagusna. Mohon. Tarina Nyambut. lengser. Di lengser, aya Ya. lengser. Sepertos dinu akad nikah, Akad nikah. dina nikahan gitu.
Ari Teras di teh. nu pirakna tara dirayakeun ya eta, tara aya lengser, tara aya ieu. Beda acarana. Di nu nikah hungkulnya. Aya dis. Nah, terus kumaha? Kaseniana ieu naon musikna maksudna? Musikna musik degung. Oh, degung disambut nama. Disambut ku musik degung, saras lengseran. Aya deui tari persembahan atanapi kesenian persembahan. Aya Ya. calungna, aya angklungna. Atuh ngalibatkeun sabaraha seueur eta teh? Seueur sadesa we. Sadaya unsur. Sadaya unsur. Murang kali di SD teh SD, naon teh. SMP, SMA, Eskeprok. Eskeprok. Tah gitu. Paingan. Tapi tadi mah nu nyambut abdi gini jebari maparin tiket. Tiketna. Oh, beda. Oh, beda. Saneski dina tadi kan kasebatkeun ku si Abah ge sok seueur tamu ka dieu. Tatamu ieu teh seseueurna wisatawan biasa atanapi tamu nu hoyong aya penelitian kangge naon situs nu aya di dieu atanapi tamu naon salaresna nu ka dieu. Margi desa Sok sanaos? wisata. Ah. Nah, gitu desa wisata Ya. janten aya jugjugan. Jugjugan teh ka desa wisata. Hoyong terang desa wisata teh model. Siga naon gitu. Tah isinin di dalamna, Mun. naon di dalam teh di jerona tah ieu nu ngabedar tadi sejarah teh Mun. gitu. Oke, kesenian mah tetep langsung. Aya. Hanya tetep lah gitulah. Tetep tersuguhkeun. Tersuguhkeun. Eta ti tabuh sabaraha dugi tabuh sabaraha biasana. Teu tabuh-tabuhan. Aya kesepakatan. Tatabehan eta Aya mah lain kesepakatan. tabuhan. Aya. Aya kesepakatan tadina. Au. Pan aya komunikasi heula. Calon tamu sareng penyelenggara di dieu. Enjing-enjing misalnya. Misalnya abdi teh. enjing. Tah sabaraha jam maksud teh? Naonna teh? Diajak nguriling tadi ku Abah dijelaskeun Janten ya punten ya, acara penyambutan. Hmm. Nah, terus penyambutan ku ujar-ujar Mohon. selamat datang dan lain sebagainya. Tanpa mitos saya penjelasan dia tur kampung. Tah. Tur kampung. Nah, nanti malam atau setelah tur kampung itu ada dialog. Berarti Ada lebih wawancara. kawengi. Mereka dipersilakan bertanya apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Gitu. Oke. Berarti dugi kawengi oge nya acara Aya teh. nu mondok, Kumaha aya nu kesepakatan henteu. tadi? Mohon kumaha kesepakatan. Oke. Nah, hari tamu aya tamu nu sifatna pribadi incognito nya aya tamu dinas nu studi banding atanapi naon we lah. Mun. Itu aya ti komunitas. Mun. Aya nu sifatna perorangan macam-macam. Laras. Mohon murang kali sakola ceceurna. Hartosna atuh sadaya masyarakat di dia terlibat mah pami teh mah tadi urang ngadongengkeun ekonomi Mohon tina pariwisata hungkul ekonomina tos masing-masing warga ge tos kabagi lah sadaya menikmati. Sadaya menikmati. Sadaya menikmati. Eta. Kemarin ini saya di desa naon teh bukan negara naon di Palidinya teh Setia negara. Setia Negara. Juga ada sebuah ide saat itu untuk membuat sebuah RT wisatanya harita alit keneh. Tak iya ini salah satu contoh Cibuntu adalah desa Wisata. Desa wisata yang ruang lingkupnya lebih besar dan semua masyarakat terlibat. Dampak ekonominya sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat di sini. Mudah-mudahan kahareupna ieu Karang Taruna bisa jadi bentengna, bisa jadi anu mageranana, ta ieu picontoeuna. Makanya hari ini dari mulai kemarin ya, kita berada di Desa Cibuntu. Mungkin itu salah satu maksudnya. Agar hal-hal positif di sini bisa kita ambil sebagai contoh program kita ke depan. Oke? Ayeuna hiburan heula bah. Ieu si Aki. Cenah sok ngadalang Aki teh. Iya abi yang diajar ya. Cing, kumaha ngadalang teh Ki? Da teu arapaleun meureun cara ngadalang mah. Punten bah. Kieu beh. Tadi aya Pak Polisi Aya Pak Polisi. teu kenging aya dalang. Oh. Kerusuhan. Teu kenging aya Dalang dalang. kerusuhan. Sabab saya mah dalang kerusuhan. Oh. Banyol wae nya. Iya. Bagus ini bagus. Calung. Calung Ari sok calung mah sok seueur ngadongeng. Aya dongeng naon calung tah? kayak dongeng ya calung. Teu aya. Tapi ku polisi mah kenging. Kenging ku polisi. Ngan dongengna nu teu aya. Nah, Tak calung we itulah Oke. nu meunang we. Nu kenging we naon? Jeung nu aya dongeng. ngalagu. Dah, cing lagu naon Ki? Aya lagu ciptaan Aki
Waduh. Eta curug gongseng. Curug gongseng. Aya calungna ya. Calungna mana? Nah, tadi tuh ngomong heula suka teh mawa calung gitu benerna mah bawa. Oh, kedana pakai calung. Calung. Ku gitar teh tiasa. Hese. Tuh aya cenah calung Ya lagi. enggak sulang ngalagu atuh ari kitu mah. Sok. Calung eueuh, dalang teu Bisa. meunang. Ngadongeng. Tang ngadongeng. Ngadongeng Ki. Ngadongeng eueuh kan tadi. Eueuh dongeng. Sulap be. Sulap atuh Ki. Aduh aing ka. Naon salami ieu Aki gitu nya ngokolakeun ieu kasenian di dieu hal kejadian nu menarik Kang Yaki nu aheng lah gitu di dieu. Naon nu pernah kajantenan? Ari di Cibuntu teh seni teh man seueur galieunana bahwa anu tos aya. Tadi calung, Mun. angklung, tamu oge tiasa belajar angklung saat itu. Oh, terlibat Angklung, si tamuna. angklung. Ya. Belajar saharita gitu Ya. belajar biasa. Aya produksina. Aya produksi. Produksi angklungna. Produksi angklungna suling aya. Ya eta di saung angklung teh di ditu. Mohon. Mohon. Terus deui menciptakan anak-anak muda untuk gemar atau tapi untuk peduli terhadap seni. Ya. Lain edan. Eta. Oh iya. Itu mah edan. Sabar. Itu edan. Sabar, Hakim. sabar. Insyaallah. Tahan emosi. Tahan emosi. Membina generasi-generasi muda di kawit SD, SMP, sampai ke SMA. Oke ibu-ibu. Kumaha ibu-ibu. Nah, ibu-ibu untuk cepet tahan tuh. Hari Nya kumaha ngajarkeun naon gitu qosidah naon? dina seni tradisional. Wow. Khusus hari di Cibuntu mah seni tradisional. Tradisi. Ya gembrang-gembreng gitu. Da, Aya. ieu mah naon atuh modern deh. Diem aja ye. Tah eta Ai mah Seni butut. tradisional. tradisi sadaya. Daku upami dinten Sabtu Sabtu. latihan degung di pendopo. Bilih aya nu bade ngiring latihan mangga di Tiasa. pendopo dina dinten Sabtu. Latihan volley aya, Baki. Enjing ge aya. Kesenian poli atuh. Oh, Kesenian ieu keur ngomongkeun kesenian. Kesenian. Minggu naon Ki? Aya minggu ge aya latihan. Minggu aya latihan. Sami degung. Degung. Henteu manawi Senin penca, Salasa, calung, Rebo naon henteu. Itu diatur gitu. Teu diatur gitu. Tapi dinten Sabtu, Minggu aya eta Aya, pastinya. latihan. Marurang kali sakola ngiringan teh di Sabtu Ngiring. Minggu ya. Aya Anu sempat ngiring punten gitu. ieu nya. Mohon. Abah bade ngajelaskeun sakedik bilih Tah, disangka ngeupul ngahuapan maneh. tah. Nah Cibuntu ayana janten kieu kalersan di Cepeng kuwu atanapi kepala desana Bapak Haji Awam. Oh, Tah. iya. Ayeuna teh tos periode anu katilu. Pak Haji Awam teh. Mohon kapungkur tongkat estafet ti Simkuring 2003 Mohon. tadugi ka 2011. Mohon. 2011 kapilih deui dugi ka 2018. Mohon. 17. 17. 17 da kadieu mah genep tahun. Mohon. Nah 2017 kapilih deui. Itu ayeuna periode nu katilu. Nah, dina 2011 Cibuntu ditaliti asalna meureun aya pendekatan urang Cibuntu nu Mohon. di Jakarta tokoh masyarakat Mohon. itu mengadegatkan ke Sekolah Tinggi Pariwisata STP Trisakti. Nah, aya ka dieu di ngajam naon pengkajian, kaji ilmiah, kaji kelayakan, Penelitian. penelitian. Nah ternyata 2011 ngawitan, 2012 tos dideklarasikan Oh. janten desa wisata. 2012 ya. 2012 ku Pak Bupati Kuningan sareng Ketua STP Trisakti. Nah, itu prasastina aya di payunan Balai Desa. Oh. Terus Jadi- eta bah cai oge nu ti kauripan terus Cai. tos diteliti pan saurut teh bahnya. Mohon, mong yeuna pan teh can aya patarosan soal Moal cai naros kahuripan. eta mah teh terangeun. Teu apal Nah, tasan Oh, kan gitu. tos ka Cikahuripan lagi. Kumaha dongengna di Aya Cikahuripan? cai kahuripan di dinya aya situs namina saurip kaler. Ari saurip teh hiji hirup, sahurip hiji hirup. Ari cek sepuh aya hirup aya hurip.
di mana manusia aya hirup pasti dininya aya hurip, ari hurip teh nya pangan, sandang, papan eta hurip. Ari hirup nama pan diciptakeun ku Gusti Allah gitu. Tak cai eta mulai disebut cai kahuripan ku para leluhur kapungkur margi benten tinu sanes kaluarna ti palih wetan ngalirna ka kulon. Di wetan ka kulon. Kakulon sapertos panon poe. Ari wetan teh wiwitan. Ari wetan teh asal usul. Gitu. Benten teh eta. Mohon teras cai ku margi sejarahna sapertos kitu tos di lab. Numutkeun hasil lab layak minum tanpa harus direbus. Eta cika uripan. Gitu. Layak minumnya terus di lab. Mohon. Jadi orang dia mah ngarala cai kanggo sadi dinten. Eta sirah caina teh di Cikahuripan eta. Direbus. Aya nuhun teh direbus langsung ya bae. Teu aya nanaon. Teu aya nanaon. Alhamdulillah dugi ka ayeuna sarehat. Upami numutkeun tina gurat ieu na ti gunung nu mana eta? Di gunung nama same, gunung Same. Ciremai. Mong nu mawe dianggo yeuna pan teu sanes meh ti kidul ka Mohon, kaler, ieu mah ti wetan wetan ka ka kulon. kulon. Mohon. Eta jadi kaleuwihana. Untung emutan ki. Eta teh penangkal corona. Oh. Ya pan ari abah pan embung ngaco karep sorangan Tah, gitu nya gitu. margi kan namina acara ari teh acara Ah, terus ento. Seueur anu panginten abdi nyalira teu uninga dina tempat ieu da bujang-bujang ka ieu atuh tadinya. Mung uninga salit we yen ieu tempat wisata. Mung nu katawis ti tadi memang aya sababaraha situs dina gambar eta oge. Nah, ayeuna mah langkung tegas dugi ka Cikahuripanna aya tilas itu ayeuna tilas tadi ieu. aya tangkal ageng eta Tah, sanes di Payun. tarigin. Eta teh tangkal loa. 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 Oh, ngam magrib Di ya. handapna aya batu meja, aya batu kursi, Ah, tadi aya naon. batu tulis di ditu, aya semacam tulisan kuno. Mun. Para arkeolog oge teu acan tiasa nafsirkeun eta tulisan naon. Itu nuju dina lebet penyelidikan. Mun. Tangkal loa. Hari eta teh disebutna buyut kencring. Buyut Zaman kapungkur mah nu ngalangkung kadinya duka dahareun duka artos receh tawur. Kana batu eta teh. Mun. Margi di daerah Cirebon aya hiji papatah miskin ora ngolati miskin teu ngilari ari Ya. ngolati teh nya Ya. sugih ora rerawat sugih teu ngarawatan tah digambarkeun dina batu eta aya nu tawur manehna mah pan teu mentam Teu nyugat. bisi aya nu nyandak pan teu ngalarang Hmm. tah nu mawi miskin orang ngolati sugih orang rerawat miskin tidak mencari kaya tidak menyimpan Wah, eta kudu pinjero pisan. hari ayeuna mah sanes turutaneun geura karaya geura sarugih alam ayeuna Ayeuna mah. mohon ta eta ari pagawean kitu teh nu termasuk nu dina bergerak dalam diam Eta jadi Oh, nuhun pisan, Terus Pak. kita beh, Ilmu eta. kumaha ki. keunikan atau napi memang kelebihan daripada tangkal loa teh Loa. aya buah teh yang kembang. Leres bah. Aya buah teu aya Aya kembang. kembang. Tah. Naha eta teh? Ah teuing. Manawi teh aya penjelasana. Kelebihan anak. Mohon, kelebihananya. Kelebihan. Tah, ayeuna mah urang ngaleut heula bari ngadangukeun lagu 5 menitnya istirahat heula supados ieu bagi bari ieu tuh. Ulah nu gambrang-gambreng. Tah, tes. Tah, teu Aki nyanyi, kenging ku si Ki. Aki. Nyanyi. Ki nyanyi Ki. Teu cocok ieu mah ieu teh musik. Cocok. Nu Intina sedih mah teu cenah bi- nu sedih. Lain intina mah teu bisa nyanyi gitu. Oh. Sok 5 menit ulah ka mama nanya di dieu ieu si Abah jeung Aki urang ngopi heula sakedap. Musik. Baby used to still all night long. Kira. Naon ieu teh? Tempona lambat deui. Baby used to still all night long. She makes me cry. She done me wrong. She hurt my eyes open. That's no lie. Table turning now. Her time to cry.
Mariso. Oh, Istirahat. Dua kali. Because I used to love Mariso. Over now. Jeung bahasa Aringis teh lah. Lagi bisa. Padahal mah aki ge bisa nu kitu mah. Bisa, nanti mau nonton lagi. Lain eta artina nyaho teh nu kitu. Oh, paingan atuh. Tukang sayur barisa, tukang sayur barisa. Bade kopi, bade kopi. Coba mi aya kopinya. Aya kopi, tinyuh kopi. Kopi. Kopi nu orisinil teh geuning. Yang apa? Hideung. Hideung. Kopi hidung, apa Apa yang kiotoy? Kopi eta kopi paste. Foto kopi. Kopi pas. Aya. Jahe. Aduh. Oh iya. Terus nu aya we, Aya nu Kang aya. Dik-dik aya. Aya. Oh aya. Oh iya sok. Eta bari ngantosan kopi atukeun we. Aya nu bade munut lagu. Panglay. Naon? Enaon? Sok ieu dadamuan. Atos 5 menit ya. Sok hiburan ah. Lagu Mang Ahmed. Ya. Virgun. Lu jagoan. Virgun. Baik kalau kita jadi Virgun udah naon? Naon Virgun teh? Surat cinta. Sok. Yolah. Ya. Tentang caramu menemukan dirimu, tentang apa yang membuatmu bisa berikan hatiku padamu. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan kisah cintaku hanya untukmu. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan kisah cintaku hanya Ada. Kolot-kolot. Naon eta teh lagu naon? Virgun. Hah? Surat cinta. dicengklak mana, Bay? Aduh. Dicengklak mana? Surat cinta untuk Carla. Cit. Tah, mana eta kopi? Terus katinyu. Sing ngagolaknya Tong baleuy. tong baleuy. Hanya orang kawitan deui nya. Kawitan deui mah ku musik deui ya teu meureun. Heh, Ya lah. jang panganteur ieu teh ya Mang Ya. Dik-dik Ya. cenah ti Bandung. Sok. Cing. Siap. Sok. Musik. Eh. Capan ieu lah. Ya. Ai bibir. Goblok. Saheula. Sok. Ya cicing belegu kan Sia nyanyi goblok. Be yo garlut wae be pusing be urang. Maneh nu mengkoke. Oh, aingnya. Sok. Yo. Berulang kali. Lainnya orang lo ngaco. Do sama dengan ber atuh. Berulang kali. Nah, Bener eta. Sok. apa Pai? Oh, Itu karang taruna mana? Pagaden. Pagaden. Yowis mana? Tekaur aya orkes Itu main mana? naik wae.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Mamat makan kelapa muda di Cikarang sana. Anjir, jauh Anjir, bisa. jauh. Naon itu? Jauh ya. Selamat malam Karang Taruna. Nah, pantun dulu. Naon coba teh? Asa teu Saya nyurup. dengan saeutik aretana panjang. Teu nyurup. Nu tek tek sarua si Eh, suku kata. Ya ahli seni mah teh bisa Ah. diseri-serikeun. Kang Mamat makan buah 2 siki. Terus? Terus Tadi naon kela-kela? Iya. Kela. Kang Jadian di maaf Kang dulu, maaf dulu, Mamat. maaf. Kang Mamat malam-malam makan buah 2 siki. Selamat malam Abah Aki. Siapa satu dengan Kang Mamat jalan-jalan ke Palembang. Si teh ka mana we si Kang Mamat ulin wae. Si Mamat orang mas, Mamat wae. Ada paribaso dulu atuh punten-punten dulu kalau orang Sunda. Oh, iya, iya. Ah. Emang dari mana kamu? Sumbar, Sumbar mana? Sumedang Barat Tomo. Janji. Yes, kalau Sumbar tuh Padang. Padang. Ah. Tapi ngerti bahasa Sunda. Oh, ngartos satu sudah mah sekete-sekete. Naon sakete? Ya seintret gitu be. Punten dulu boleh di sini. Ya silakan. Salaman dulu. Ini Pak Aki, oh nyetrum. Akina masih awan berarti. Iya. Abang. Kasepuhan. Kesepuan dulu. Ade. Mas ini. Oh, tekedah. Ulah, Di luar Aki. Ulah. Kapan tamu di Bandung? Keun we mah. Di Padang cenah. Padang we. Alhamdulillah kalau sudah ini sudah berada di ujung dunia. Hah? Di mana? Ujung dunia bukan kutub Cibuntu. Mana reka mana kan dia buntu kayak itu buntu. Oh, bagus. Bener. Berarti diajak ulin mah teh. Ah, Pengetahuan jadi luas. pengetahuan luas gitu be. Kalau di Kuningan tuh sudah mah apa namanya top lah. Top kumaha? Iya karena kotanya kota yang selalu menanyakan kesehatan ada kecamatannya di sini. Naon? Kecamatan Marandi Acan. Marandi Acan. Oh iya. Mandi Mandiran. rancan sama Lain eta. Baik mandiran. Mandi rancan. Mandi Sudah rancan. dipisahkan, mandi rancan, marandi acan. Mandi rancan. Sama. Senyaho wae Mandi rancan. di Bandung jauh-jauh sok tahu teh nih. Shit. Cuma diplesetkan. Ah, Diplesetkeun diplesetkeun ieu mah bah. Oh iya melotot. Cing. Tapi kalau di sini sudah tuh merasa nyaman. Kunaon? Alami, Alami. natur, Wajib. natural. Wajib. Alami, natur. Natural, Alamian. kealamian. English, and English day. Masih lah. Lanjut. Halo. Ini kalau orang Kuningan, maaf Abah, Pak Budi. Kuningan itu, pemuda-pemuda sadayana di sini ya. Kota juara keempat di dunia. Di Indonesia nomor 1. Naon? Nah, karena yang pertama emas, kedua perak, 3 perunggu, 4 kuningan. Tepuk tangannya lo. Opat. Juara keempat. Juara harapan berarti. Juara harapan di dunia, tapi nanti bertambah lagi. Juara ke-1, juara cie. Cie. Iya, Padang. lamun mana duaan, cie. Mana itu? Ah, yang capek nyeulina ka dia dipindah. Sok. Itu tuh benar. Pancam. Kem anjir. Pan kipas, kem tempat makanan tiris di kipasan. Lain beda fan. Fan. Fan mah lain fan. Kipas mah fan. Ku alin ku u. Pan bahagia. Bagian. Kem tempat bahagia. Was. Intip Ki, naon Ki? The water is clear, the fish Mata can. dia mata mah tulisan di Indi tah bali. The water is clear, the fish is can. Ini Abah. Ayah Abah. Naon? China dapat laukna herang. China herang laukna benang. Oh, the water is clear. The water is clear, The fish is get. the fish Yes. is get. Yes. Goblok. Wah, mana itu bahasa Ini bahasa Inggris na. airnya bening, ikannya dapat. Itu kalau ini sudah jero atuh. Oi. Sembah sujud gitu. Alami flora dan fauna di sini. Aduh. Wah.
Kalau manusia itu, kalau kata siapa tuh? Aristoteles, Bukan, Socrates, bukan. Plato, Cenama Plato. monyet jelema teh. Charles Darwin. Charles Darwin. Adina teh salah pokoknya mah. Charles Sutauruk. Secara Sutauruk manusia itu berasal dari kangkung. Nah, Kangkung. kerak meureun. Enggak, manusia itu berasal dari kangkung. Kunaon? Karena ibunya mengangkang, bapaknya mengungkung. Oh gitu teteh. Itu kata adina Charles Darwin tadi. Oh, Palingan. filsafat di mana ya? Terus? Fauna ini fauna, ya. Jadi kalau di sini alam gitu ya. Iya, iya. Fauna tuh hewan lah ya, sasatuan gitu lah. Kalau bahasa Sunda sasatuan ya. Nah, kalau kalau anjing lucu gitu ya, anjing lucu bagus. Anjing lah ulah nyebok ka dieu atuh anjing we atuh anjing. Dieu anjing tuh. Kalau kelinci lucu halus. Da moal aya kelinci ompong. Matic. Ada hewan yang sial babe di sini tuh. Hewan anu sial. Hewan yang sial. Naon? Lalai. Nah. Lalai lagi diare. Berang-berang lalai ngagantung diare. Prep ka dieu. Kan nu beungeutna enak itu mah bebe. Ngagantung bobona we. Nah, Gitu cenah. camping. Itu udah lalai kudu camping. Ada lalai, ada camping. Kan tadi fauna ngomong Iya, kan? fauna tuh flora juga, alam juga harus camping gitu. Anjing fauna kudu camping. Baik. Kalau camping di alam bebas. Iya. Ya. Kalau musik di alam dangdut, ya. Alam Oke. peti pera eta Mas. Camping. Camping. Geus kan antepkeun lah. Camping itu, Camp artinya no. ping. No. No apa? Sekarang. Ada berbagai macam profesi kalau Oh. camping. Kau. Kalau ada yang tukang masak, kan camping itu kan. Iya, iya. Ada tukang ngadirikan tenda. Ada. Kalau sudah mah P3K. Naon? Ya nolongan nu gering. Gering naon maneh batuk, bere obat tidur. Gering naon maneh mulus bereng, bere obat tidur. Gering naon? Gering nyeri tak-tak, bere obat tidur. Nah, obat tidur. Sare kabeh geus sare mah cager be. Bener oke, antep we sina sare. Jadi kalau gering itu makan obat tidur. Cager maneh, paeh maneh. Jadi, ini harus kabula kabale gitu be lah. Kabula kabale. Nentukeun obat gitu. Iya, iya. Tadi flora dan fauna. Kuliner. Ini kalau di sini kuliner wah Kuningan Maya Paki, Pak Abah. Aduh. Ya kalau bapak-bapak Bu Aki Bu Abah nanti kalau awewe. Iya. Aki abah Mas. Geus teu make bapak deui, langsung we ya Abah, Aki. Abah Aki. Dari Padang atuh kalau dari Padang ada uni, udah. Oh. Udah teh buat jalu. Uni buat bikang. Ya. Nah, Neng namanya ke sini. Iya. Kalau uni yang terus sekolah terbalik-balik. Universitas. Bener eta. Manis terus we sekolah terbalik-balik. Oh, universitas. Universitas. Kalau yang balik indit. Naon? Teu unian we maneh. Teu bararugu hirupna. Caki siri. Rundat. Lain asa di Kanoma yang tukang ieu, Ya, tukang pakaian. Oh. Baturna sukana ya. Mana sok dagang ieu di lapak di pasar? Kuliner atuh. dagang kuliner? Kuliner. Rumah macet ngadagangkeuna. Apa yang mau didagangkan? Aki-aki ompong digantung dina gantungan di talian di alung-alung naon ngaranna entong dijual eta mah boneka urut. Aduh. Itu Aing Bener bisa euy. Dagangkeun peuyeum kuningan. Peuyeum teh dengan. Kuningan mah lain peuyeum. Kalau peyem masih udah teresep peyem Kuningan. Nah, Jadi cetrok telas atuh babe. teas. Telas, peuyeum. Potong ompong dewa ya. Kalau peyem mah peyem ketan dari Kuningan. Peyem Kuningan bletak mau John Tower mana eta? John Tower. Benar. Heeh. Di sini banyak jeruk Bali.
Wah, bener. tanaman-tanaman. Jeruk Cibuntu lain jeruk Bali atau Bali mah Jeruk jauh Cibuntu. teuing, jeruk Cibuntu. Nya ti Bali ka Cibuntu ka Bali deui ka Cibuntukeun deui jeruk Cibuntu. Ngaranna jadi jeruk. Tadi jeruk Bali nah jeruk Cibuntu cek urang ge. Tong salah. Salah aing geus ieu nya atuh. Tah. Keseimbangan. Barusan tidak ada keseimbangan. Aya Kuliner semesta can tamat ieu sih. didongengkeun tadi ku si Abah. Kuliner can tamat. Bakso tahu di dia 150.000 satu mangkok. Di Bandung mangan 20.000, 10.000. Nah, mal. Bedana make jerukna. Di Bandung jeruk nipis, di jeruk Bali weng. Oh. Mahal jeruk. Mahal kalau di sini. Mahal jeruknya. Rudet aja. Kuliner tuh keseimbangan. Anjir. Ada siang, ada malam. Ada piring, ada gelas. Hah? Ada tanah, ada langit. Hah? Tapi ada martabak manis, ada martabak telur. Salah. Guna Martabak manis, martabak Martabak asin. asin. Tah, telur jeung naon? Dah. Jeung naon Jeung telur naon? pasanganna telur. cing. Pasanganna telur. Cing. Berarti salah eta kuliner. Mun martabak telur jeung martabak nyelengleman kerek jadi telur. Martabak nyelengleman dan martabak telur itu jodohna telur dan nyelenglem kok 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 kok. Sia we. Kan. Masih ya lah. Kan. Terus naon deui? Belum. Mana nyawa si Aki teh keur ngalapatkeun mantras ya. Keun. Antep Abah. Bagi punten. Sinang Abang berangkeun ya ti mana ya karang taruna mana ya teh? Di sini ada Jennifer. Naon Jennifer? Jeruk nipis pras. Oh. Wah. Jahe ada di sini. Ada kebunnya jahe di sini. Apa itu? Janda Ya, jahe biasa we jahe. Oh. Jadi kebunan dia. Laja ada, Naon? jahe. Koneng, berem, hejo. Sia eueuh tah tanaman. Koneng teh kunyit, leung koneng hidung be tuh. Kalau koneng bukan kunyit. Mana eta beungeutna meuni kunyit umiang? Enggak bisa gitu. Teu bisa, Bang. Nah, Eta huntu mani kunyit, eta huntu. Untuk kunyit eueuh nya. kamu mah green ini apa tihang teh namanya? Hejo tihang. Heeh. Apa tihang bahasa Inggrisnya? Green wall. Pol. Green pole. Pole. Green pole. Hejo tihang. Pol di bacana. Ya, green tulisna pol. pole. Pol mah beus. Pool. Ya. Pul bacana pul. Pul mah sepatu. Beh ieu gebugan sih ieu. Buru ngomong naon ieu teh? Ini mah berbagi atuh beda. Oh, sharing. Beda budaya, beda bahasa. Tapi memang laras. Kalau di Padang tuh ut jadi i. Contoh. Ut jadi ik. Contoh. Naon? Ut jadi it. Ut jadi ik. Coba. Ik. Rambut rambuik. Oh, rambut. Oh. Rumput Rumpuik. rumpuik. Tiga debut. Tulungan kumane lain tiga debuik. Siapa katipu? Si Aki katipu. Si Aki katipu. Aya ik. Ya tiga debuik. Tulungan ki. Tulungan namun itu gedebut mah. Misalkan begini, Pak Aki apa punten. Nih kuning, tadi kuning lagi kuning. Ing jadi ang. Kuning, Kuniang. Kuniang. pusing, Kusiang. pusiang. Munding, Mundiang. karabau belagu maning. Kerbau. Enggak ada mundiang. Kerbau. Enggak ada mundiang atuh be. Ya. Padang. Kerbau. Budaya itu Kerbau. namanya. Lain sugan teh aing ben ugelo teh aya deui. Aya. Kotak tong ditarima warga di dieu ki. Aya we baturna ya. Orang tuh udah si Terus? namanya juga pengusaha si udah mah apa kalau celak di sini celak di sana gitulah apa tidak netap ya. Oh. Pernah di Cibuntu di sini Ciberem. Pernah di dia? Pernah Cibuntu, Ciberem, Cingogo, Cilepeng pernah sama. Oh, cilopong mah. Jadi kan harus dikasih tahu atuh Ya. bukan warga lokal. Cing.
camp gunung. Nah, Asia camp gunung. Iya, mengecamp itu di gunung. Oh. Bedanya kos. Ya terus. Bahasa terus. Terus. Pendaki gunung orang bisa naik gunung. Ya. Ah. Orang nosok turun gunung, jawara. Jawara turun gunung. Wah. Tapi naik gunung turun gunung, ngalah suluh maneh. Dek naon naik turun gunung. ngalah suluh. Terus? Jadi orang mah harus berbuat baik lah. Walaupun kita ini apa namanya tuh gogonyakan ya, gogoblogan sedikit gitu. Nah, sih gogoblogan. Iya kan gogonyakan apa here ya. Ya. Harus berbuat baik. Iya. Naon contohna? Tadi saya berbuat baik itu tidak mungkin dibalas baik. Oh. Ado nini sudah rarampiaulan, Ah, sisi jalan dipuntaskeun kumane? kurang. Terus? Nyarekan nini. Naon cenah? Da aing moal mentas aing mana dipuntaskeun. Oh, benar. Mana nyanyahuanan. Nyanyahuanan mana tanya heula. Kan namanya juga iba atuh. Oh, iya. Iba mandi gitu. Ibak eta Kan mah. urang teh nyaho. Makanya kudu dibejaan urang ku silaing begitu, ha. Hey. Babe, Hmm. Kuningan, Anjir, pindah Cirebon. deui. Indramayu. Jambu alas, jambu kuning. Wis lawas ketemu maning. Ya, udah mana? Sapa, halus disapa. Heeh. Di sini. Subang. Subang itu asalnya Jakarta. Naon? Ibu kota. Monas. Apa? Monumen ganas. Lain. Monumen Lain. nasional. Monumen nasional. Lamun monumen nasional kayak jadi kecap. Sebab? Naon karena kecap. Aya kecap nasional. Nah, ima kecap cenah. Ganas yang terpenting. Yes, Oke? Oke. Oke. Purwakarta. Purwakarta. Di sana banyak situ, Heeh. tapi di sini banyak sana. Situ dan sini sana. Kesana ke situ. Naon ari sia. Lain situ Purwakarta. Purwakarta nah lain situ sana harusnya teh. Ya, Purwakarta mah Banyak situ. banyak situ. Kalau di sini banyak sana ke situ. Ya, wisata. Oh, Kan, benar. iya. Jadi kemana-mana lah gitu. Indramayu. Indramayu. Indra. Hah? Indra, lancek na lilis. Saha Di mana Indra? Sama si Indra tukang sepatu. Siapa tuh? atuh. Si Indra itu mah tukang sepatu. Kanya keluarga Baheman. Sacan ke Lampung manena. Jadi ini ke mana? Panjang kaki aja. Ya ke Indramayu. Indra Mayu teh si Indra. Indramayu ke si Indra. Mayu. Indramayu Kota Mangga. Kota Mangga, betul? Betul. Subang Kota Ganas. Ari Sugante gambar kanjut yang berdua teh gitu. Ganas teh. Eta teh buah ya. Salah. Buah Salah. gincu cenah Bukan. gitu. Bukan Kenti. Is milenial. Itu mah Siki Kenti. Kenwood. 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 Ya. Kenwood. Kenwood. Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon. Cirebon. acan. Cirebon, Caruban, Tegal, Alang-alang. Wis bae, menakung bae lah. Ora. Ora naon. Ya, menakung teh Cimunut gitu, Be. Heeh. Ora tunduh, ora lelenyapan, ora ngantuk, ora tigeledag. Ngomong naon ari si eta. Semangat. Yang terpenting buat pemuda semangat. Tepuk tangan. Ti kami tilila eta intina eta wungkul. Semangat. Jadi tidur cerita tadi Heeh. Semangat intina mah geus. Abah, Semangat. pagi semangat. Semua semangat. Semangat. Ya. Jadi Purwakarta, Cirebon, Cirebon, Indramayu teh semangat. Semangat. Yang penting nama. Ah. Ari aing ngagadenge naon tadi. Semangat. Praktis atuh. Semangat intina mah. Pergi harus terlihat punduk. Anjir. Kembali harus terlihat tarang. Dibalik. Dibalik. Pergi harus terlihat punduk. Pulang harus terlihat punduk juga. Kumaha sih teh jadi Datang katingali tarang, Tarang. indit katingali punduk. punduk. Makanya punduk mau dibawa deui, bawa deui. Oh.
begitulah. Ha? Jadi Geus gulung bae hayu di luar lah. Sabar. Sabar Ki. Sabar Ki. Makan dulu. Ki, Aki mah kakarek abi mah mang puluh tahun. Bukan? Geus nahan Kalau Mana tadi emak gitu. ada pantun pepatah masuk. Ah. Sekarang juga pulang pepatah masuk. Iya. Pepatah Patah pulang. keluar. Pantun. Pantun. Tapi pepatah. Datang pepatah pantun, Ah. pulang pepatah pulang atuh. Pulang ke rumah. Di pepatahan ku pamajikan mau duit digawe mata ana. Ini pepatahan Ini kolot. inti ya, nama semangat tadi. Semangat. teh. Oke. Oke. Dia suka semangat dewa ya. Sabar. Sabar Ki. Terus Kang Mamat lagi jangan. Entong si Mamat wae. Ganti tuh Pak Mamat. Gunung sekarang ya. Tadi tanya we si jelema ya sahana mina tah make ngaran eta pantuna. Hah? Wanggai. Oke. Tah make banggai. Wanggai dina carios. Tah. Mangga abdi bade nyarios. Terus? Wanggai katutupan. Mangga abdi bade penutupan. Ah. Oke. Gunung Guntur. naon aing mah. Gunung Guntur. Gunung Ciremai. Guntur ambung. Gunung Ciremai atuh. Nah di dia mah Ciremai, di dia mah Ciremai. Gunung Ciremai. Oke. Ciremai di dia mah. Guntur mana? Gunung Ciremai. Oke. Sok. Oke. Gunung Ciremai. Tah gitu. Bawa udang ka Cipularang. Ramai teramai abdi bade pulang. Waalaikumsalam. Bisa Hampura. Ramai teu ramai. Tah, ini buat penonton ada yang mau ieu teu ngobrol jeung si Abah jeung si Aki bisi aya nu bade ditaroskeun. Dari dongeng kita yang panjang tadi kecuali nu bieu nya nu bieu mah ulah ditanya. Antap walah kita tahu Ulah gimana. ditanya. Tah, Aki belieur sekarang kita lah. buka sesi pertanyaan untuk 3 orang peserta. Nanti dapat naon? Ada. Woi, dapat hadiah dari Jalan Bersih. Aya nu bade tumaros? 1, Itu tuh. mana deui? Jiji we. 1 orang dulu. Tah, namina saha bade naros ka saha? Di mana? Bahasa jalmanya ulah bahasa meong. Heeh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade naros ke Abah tadi Ka Abah. perkawis anu meta anu tadi. Metafisika. Saur Abah kan tadi jelema teh awalna hewan tapi anu tiasa mikir gitu. Anu tadi dicarioskeun. Terus hoyong naros teh hiji heula ka Abah. Abah percaya teori Darwin gitu. Anu jelema teh berasal dari kera gitu. Nah, Pami percaya kan sedangkan yang keyakinan Islam mah sanes gitu. Sakitu bah. oke. Atau eta? Atau sakitu. Ya, mangga. Mangga Bah, diwaler cenah Bah. Begini, ini maaf. Makanya kalau cerita filosofi itu tidak selalu berdasarkan logika dan nalar. Tapi berbicara membahas filosofi itu alam pikiran. Alam pikiran. Contoh, kalau orang berdoa untuk memperbaiki keturunan, itu kan artinya ingin meningkat. Ingin bertambah maju, baik dari postur sampai kepada Segalana. akal pikiran, kekayaan, status sosial. Itu artinya kan ada peningkatan. Saya tidak menyatakan cerita Darwin atau cerita yang tadi dibuka. Ya. Tapi mengapa Nabi Adam diturunkan? Karena pada waktu itu belum ada manusia, baru ada orang. Lalu diturunkan untuk memberi kabar, memberikan penjelasan-penjelasan. Itu maknanya. Lalu orang makin meningkat. Jadi yang kita yakini bukan hal seperti yang ditanyakan, tapi manusia pada awalnya bukan seperti manusia sekarang. Artinya sudah sangat banyak peningkatan.
yang di dalam teori disebut evolusi. Nah, contohnya begini, beruang kutub kan tidak makan nabati, dia hanya makan daging. Tapi beruang di tempat lain dia makan nabati juga makan daging. Itu alam kan. Jadi maaf, Abah tidak akan menyatakan percaya atau tidak, karena kita bukan penganut Darwin ya. Kita penganut agama Islam yang benar-benar kita yakini sepenuhnya. Atau maaf, barangkali ada agama lain, ini mohon maaf. Tapi Abah juga orang Islam murni ya. Nah, kalau cerita itu cerita dari teori mengintai alam metafisika. Metafisika itu artinya tidak kelihatan. Jadi tidak kelihatan, makanya harus dengan alam pikiran. Tapi bahwa perubahan, peningkatan itu selalu ada, tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita bantah. Karena setiap orang secara naluriah ingin merubah dirinya ke jenjang yang lebih daripada sekarang. Bisa diterima deh itu jawaban orang tua? Maksudnya gini, kalau tidak puas mohon maaf Abah ya, karena memang Abah kalau harus menyatakan percaya atau tidak itu yang sangat ya, itu berdasarkan alam pikiran ya. Tapi Abah tadi memberikan contoh-contoh ya, jadi di dalam hidup itu selalu ada siklus, selalu ada perputaran ya. Jadi intinya gini, hidup itu adalah proses ulangan dalam bentuk dan dengan cara yang berbeda. Oke, bisa diterima? Ya. Oke, hatur nuhun. Kartos? Oke, kasih kaosnya. Ternyata ada satu penanya lagi ya, waktu soalnya ya. Oke, kasihin tuh. Ayah hiji deui ti palih mana? Oh itu tuh, yang tadi ngacung. Pasihan mic. Pertanyaan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salamanoh ti abi abah di Purwakarta. Bade tumaros perkawis tentang alam tadi bah, bahwa saur abah urang teh kudung haturkeun nuhun ka alam, ka laut, ka gunung, sareng ka pepohonan. Nuku abdi bade ditaroskeun maksudna teh ngahaturkeun sapertos kumaha. Sedengkeun gunung, laut, pepohonan menengah dambal sapangeran urang. Maksudna ngahaturkeun nuhun teh sapertos kumaha. Abah punten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gitu. Itu yang tadi dijelaskan orang tua, bukan berterima kasih ke sana, tapi kita harus berjiwa seperti 3 contoh itu, yaitu hidup untuk berbagi, bukan untuk sendiri dan tidak bisa sendiri. Nah, sekarang contoh, ada yang bertanya, menanam padi langsung sendiri atau enggak? Enggak. Menanam ubi, menanam buah-buahan, enggak. Tapi perut adek kenyang. Itu karya siapa? Orang lain kan. Ada yang menanam kapas, buka pabrik tenun? Enggak kan. Tapi ada yang enggak telanjang. Itu artinya hidup berbagi, disengaja atau tidak, dengan yang kenal atau tidak, bahkan dengan orang mana barangkali. Itulah. Jadi contoh gunung, laut, matahari, bukan kita harus menginduk dan menyembah ke sana, tapi berjiwalah seperti itu. Kita bisa saling berbagi. Tujuan yang disampaikan orang tua seperti itu. Nah, kalau kita merasa berterima kasih itu dalam unsur. Seperti di sini tiap tahun ada sedekah bumi. Bukan berarti menyembah bumi. Tapi bahwa rizki hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ada penyebab lahiriah. Seperti kita makan, itu kan muncul dari bumi. Makanya bumi, air, api, angin. Itu adalah unsur penciptaan.
kita semua. Oke? Oh. Bumi, air, api, angin. Itu adalah ruang gerak kita semua. Bumi, air, api, angin adalah saripati, pangan, sandang, papan kita semua. Bumi, air, api, angin juga tempat kembalinya jasad kita semua. Oke? Oke. Lalu kita mau melayang kemana kalau bukan ke sana? Nah itulah makanya kita bersyukur kepada Tuhan, tapi berterima kasih kepada yang menjadi sebabiah lahir, datangnya rezeki, datangnya kebaikan kepada kita. Makanya di Cibuntu ada sedekah bumi tiap tahun. Oke. Namanya rezeki. Di Cibuntu orang tua dulu bicara, lamun ngaharep ngulon bol tiwetan. Secara physically bener kan, ngarep ngulon mah bol nanti wetan. Maksudna rezeki kadang datang ti arah nu teu disangka-sangka. Pasti ade-ade ge tos ngalamannya nu teu disangka-sangka jol. Ari nu diarep-arep teu dongkap-dongkap. Leres henteu? Nah, eta. Nah, jadi sanes sim kuring nitahnya mah ka gunung ka laut ka panon poe sanes. Tapi ikutilah gitu. Fungsi peranan mereka seperti itu. Mereka tidak menuntut ucapan terima kasih, tidak menuntut balas budi, tapi secara kodrati berjalan pada alurnya. Itu barangkali maknanya. Jadi hari kabumi cai api angin, no mata kurang eta teh unsur penciptaan orang. Itu pandena Al-Qur'an aya. Dino tanah liat lah, dino segumpal daging teno. Jadi tujuan Abah hamo ulah dianggap merkosa keyakinan nu keur ngarumpul di dieu. Mangga soal akidah eta mah sanos agama sami kadang akidah benten. Laras teh. Ayeuna mungkin aya nu nganggep ari Gusti Allah di langit katujuh, aya nu duka di mana, aya nu nyebat di mana urang aya, Gusti Allah aya. Jadi itu silakan saja. Tapi bahwa yang namanya metafisika tidak, namanya filosofi bukan selalu sesuai akal pikiran, tapi alam pikiran itu bisa ditemukan dengan renungan. Nah, matak Abah tadi bicara bergerak dalam diam. Jadi yang Abah pikir kejelekan, kesalahan, kekurangan diri Abah, yang Abah terima kebaikan dari orang lain. Yang membenci Abah tidak pernah Abah benci. Abah kasihan karena dia itu sedang sakit. Apanya yang sakit? Hatinya. Oke? Nah, sakedik kambehan ya ka Bapak budayawan. Ari Cibuntu disebat desa wisata. Bilih ya nu karasep nu garelis hiji waktos bade namu ka Cibuntu ulah watos. Di dieu aya tempat di lembur aya nu namina homestay. Iya tadi Homestay tia mun murang kali sakola mah 300 tiasa katampung. Upami nu dewasa mah di bawah eta. Margi satu bed ari murang kali sakola mah pan tiasa duaan, tiasa tiluan. Ari nu dewasa teu tiasa sakitu jumlahna sakedikeun aya penyelenggarana namina kompepar. Ketuana Pak Adang. Itu. Nah, jadi bilih ieu ke pamitos di dia pasti aya acara penyambutan sesuai sareng kesepakatan. Nah, terus dibagi tempat aya guide kanggo jajab ka homestay. Sabaraha hargana teh mah? Tah harga Abah teh wantun nyarioskeun margi sanes kompetensi Abah. Gitu. Nah, Upami harga homestay tahu Cibuntu bulat, upami harga tahu bulat mah 500-an mah. Nah, satu parantos aya nu berprestasi peringkat 5 ASEAN. Eta homestay Cibuntu. Ayeuna desa wisata ari di Jawa Barat mah puguh tos nomor 1, di Indonesia 2 besar sareng nu ti Bali. Nah eta prestasi nu ieu mah sanes maksudna keur agul pamenang, sanes keur hoyong di alam. Ngan bisi hiji waktos haroyong ka Cibuntu mangga ngobrol di dieu jeung Abah jeung sadayana. Sabab tadi dicarioskeun tamu cek urang Cibuntu rezeki. Sanes kedah masih naon-naon kaunggal jami sanes.
Tapi ku kieu kan abah ge bawa-bawa asa ngora deui Ya, kuningan eta ngora itu penting. kan ulah ngongoraeun ulah bobudakeun. Tah. Abah keur harjar hayang jadi jelema kolot. Ari kolot terang teu ari lot. Lot. Vertikal. Tegak lurus. Jadi ari jadi kolot kudu ngadeg. Ari tua aya 3 macem. Aya tua sepi, tua sepah, tua sepuh. Sepi model abah. Sepi abah mah teu aya tanyaeun, teu aya pasihkeuneun ti abah. Komo mun sepah kantun hampasna wungkul. Nah, nu ideal tuana tua sepuh. Barang nu geus kuleuheu, barang nu geus rumek bisa herang deui. Nah, sepuh. Eta mah. Oke, namanya patarasan nu nemek awalar. Atur nuhun. Paparin kaosna. Ya, tentunya malam ini kita berharap juga aya closing statement harapan ti Abah oge ti Aki atunya kangge urang-urang sadaya nu aya di Sakedik dieu. bah. Mun akieun. Hari intina mah Tah. kita itu perlu orang lain, bukan orang lain perlu kita. Tuh, kita itu perlu orang lain, bukan orang lain perlu kita. Jadi berbagi, berbagi. Bagi, apa bagi? Tahu bulat 500-an. Beh, kumargi teh aya nu naros ka hakim aki bade uih, mangga. Keheula teh. Pan ti Aki boh ti Abah di punut aya harapana naon ka urang-urang sadaya di dieu aya pesanna naon kangge closing statement-na. Abah. Ti Abah boh ti Aki. Mangga. Ti Abah heula mangga. Abah kieu pesenanya. Tah. Dunia ini memang kegelapan. Kalau tanpa hasrat dan keinginan. Tapi hasrat dan keinginan pun lumpuh tanpa pengetahuan. Pengetahuan pun buta tanpa kerja. Tapi kerja juga akan sia-sia tanpa didasari cinta. Jadi cintailah profesi anak-anakku sekalian. Cintailah pekerjaan anak-anakku sekalian. Nanti akan hasilnya barokah. Kita terima apakah sedikit atau lebih dari itu dengan rasa syukur. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan tambahan-tambahan. Amin. Tapi kalau dengan ngarasula, dengan setik teh. Nah, jadi miskinna paripurna. Miskin harta, miskin hate. Rezeki saeutik makruh, ngarasula, ulah kitu kasep geulis. Tarimakeun. Dan keke aya jenjang, aya perkembangan-perkembangan sapertos nu tadi dicarioskeun. Didoakeun ku Abah sadayana nu istri nu pameget sukses. Amin. Atur nuhun Abah, ayeuna ti Aki naon Ki kangge pamit? Semangat kayak gitu lah. Aki. Kayaknya malam ini kita sudah mendapat pencerahan yang sangat karena jarang-jarang gitunya di mana di alam terbuka begini kita bisa mendengarkan satu atau bahkan banyak ya kata-kata bijak yang di selapan oge kugogonjakan cenah tadi tanya, tapi yang semuanya itu penuh isi dan menghibur kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Aki tadi pesena oge ti Abah nembe tiasa dilaksanakan ku urang sadaya sebagai para pejuang-pejuang lingkungan di Karang Tarunana masing-masing ya. Hatur nuhun pisan Abah, hatur nuhun Aki sakitu ayana. Hapunten bilih aya kalalopatan Aki Abah. Oke, untuk menutup acara fun camp kita malam ini, kita akan menutup dengan lagu naon? Iya, biar nyanyi bareng lagi yang tadi. Lagu nyanyi barengnya bari ngaradeg. Ayo, joget cenah. maju. Oke. Hatur nuhun ngobat tos diulam di dia di fun camp coklat kita jalan bersih di Kuningan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam ini, kita dengarkan malam ini akan merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Oke. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi sampurasun. Mangga musik. Mentari pagi beri salam lagi, suara burungku sambut
hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi. Don't worry, oh yeah.